Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas 1, kumaha damang? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Barudak sarehat sadaya? Alhamdulillahnya. Nah, Kang Dinten ayeuna urang tukang deui di semester 2. Mingguan kemarin hapunten pisan urang pas baca-baca kan kupi orang ku ibu. Mangga ayeuna barudak sadaya buka buku Midadamina halaman 49 halaman 50 di dieu aya ngeunaan ngunikeun aksara. Nah, mangga dibaca aksara naon we? Aya huruf an, m sareng g. Dibaca ang. Aya huruf an sareng y dibaca ain. Nah, urang baca di dieu di maca munggaran kahiji, mangga sadaya dibaca. Sok. Nomor hiji teh gambar naon barudak? Gambar naon ieu? Sami teh benten ya. Nu di dieu mah ibu-ibu, di dieu mah juga animasi, gambar animasi anu ngaput. Nah, payun hurufna n sareng g ngaput. Nah, pas katingali ngaput. Nah, salajengna nangka. Barudak resep teh ke buah nangka. Nah, ieu buah anu mirip sareng duren. Nasi saudaraan sareng duren ya. Tapi ieu mah buah lokal anu arana nangka. Nah, salajengna bawang. Nah, bunda-bunda sok masak bawangnya. Mama osok di dapurna aya bawang. Nah, ieu kangge masak. Barudak resep teh ke bawang. Nah, ieu bawang. Di pangkerna aya an sareng ag. Jadi bawang. Nah, salajengna aya nyiru. Nah, nyiru teh nyaeta amun di lembur mah kangge napian beas. Nah, barudak di dieu mah sok nepungan nu kieu, ningali nu kieu di bumi. Amun teu aya berarti coba kita lembur, urang pilarian ieu masih aya barudaknya, masih diangge kangge napian beas atanapi milari serah pare beas anu aya dina beas kitu nya. Nah, salajengna barudak ieu mah pasti apal pisan ke gambar ieu. Naon ieu teh? Penyu. Penyu aya an sareng y. Penyu dibacananya penyu. Mirip kura-kura tapi cicingna dina cai. Gitu. Salajengna nu terakhir aya manuk. Namina manyar. Ya, manuk manyar anu jambulna teh jiga emas. Nah, barudak tos harapal tos tiasa mangga dibaca munggarana. Dibaca teras salajengna barudak sadaya ieu naon teh nyalin kalimah di halaman 53. Tiasa lah nya nyalin kalimah sapertos biasa diseratkeun terus kena dipatokeun ka ibu. Nah, kitu nya barudak kelas 1. Mudah-mudahan barudak senantiasa sehat, jaga kesehatan, oke? Sakitu we ti ibu. Mudah-mudahan aya manfaatna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.